Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabangun. Panena teh urang teh tos 17 Agustus. Ade mayunannya 17 Agustusnya. Urang mapag. Tah Eta mapag hari kemerdekaan Republik Indonesia. Anu kasabaraha apa? Anu ka 76. 76. Tah pasangan. Sanaos nuju usum pandemi. Mohon beres. Urang teh aya kagiatan mah nya. Dah. Tah we dah. Nu penting mah ikuti aturan pemerintah. Hiji Prokot teh aya prokot teh. Yo, pakai masker. Kedua Naon deui? mencuci tangan. Anu katilu
menjaga jarak. Kadang-kadang Kang Agus, ya jaga jarak aja, jaga jarak ya. Obat aya tuang. Opat mah menjaga mobilitas. Mobil. Yang bawa biasa wi. Kamu jauh jadi ku mobil katanya mah. Ya sudah. Manya urang aya cicing di ieu mah. Ya, sudah makan mah kedanya. Ya, saya. Bila kue teh aya batasan urang itu ka kesenian. Aduh, dah aya bantosan urang teh dah. Oh. Cicing di imah teh Ya panabot meunang aduh bener. Mudah-mudahan Oh, gaji ya, tinggal. lain gaji eta neng. Abang mau Mun urang mah honor lain gaji honor. Honor ini buka hajat. Lucu-lucu deh. Cicing di imah teh. Heeh. Oh, nu mere duit. Nah, Acan. aja Acan, kayak geus beres ieu bener diberes. ari gaji mah nya. Gaji mah apa cerit neng mah pun betul gitu gajimu. Gaji mulai urang teh mah anu ngagaji atuh kang seni kieu mah nya. Geus tutup teh tutup we. Nyakang nang masuk gitu. Kumaha? Ulah sok dileungit ya. Aya pan wacanana cenah bantuan ka urang teh pekerja seni. Aya kitu. Aya. Geuning duit teh kabagean. Encan we masih daftarkeun ya. Acan, mudah-mudahan we sing kadanggu ku pemerintah. Oh, Anu amin. aya di wewengkon urang. Nah, tanya Kang Di Agus. Karangtinung dalem mudah-mudahan atuh sing kekocoran eta Saeta. kanggo urang anu teu daramel termasuk abah nganggur Abang nganggur cenah. Nganggur. Nganggur. Jadi abi ge rada kempes ke kieu mah kan manggung ge rada Batalnya. batal. Bagusnya batal deui cenah. sok ningali berita eta Kumaha di daerah non itu tah Depok cenah kumaha. keur pesta dibubarkeun eta Oh, teh meureunan eta mah teu nurutkeun kana. Kan tidak sesuai teh ya ayeuna. Prokes itu prokes. Kudu make prokocot non. lain prokocot Naon atuh prokes eta gitu. Akang nang masuk gitu prokocotnya. Ya urang ampun. teh nya bari jeung pada mikir ge bisa bobanyakan jangannya keur Keur atuh kieu mah urang teh janten emutan. Lamun jadi aya hiburannya Darah jadi tinggi atuh urang leueur emutan. Ya. lamun teh dihibur ku urang rek usaha deui Aduh, nya ku urang. pang pisan ieu karena kesenian urang mah lamun ku urang teh digerakkeun lamun ku urang diantepkeun nya nu tadi teh Atos seleh. atos Dipunya besi parem aduh parem teh lain lampu wae lain obor wae senenggil ulah sampai ka parem sanajan nuju ke pandemi anggar we kudu di lamun ngisikan mah geuning beas sok digeroh terus digoyangkeun nya. digoyang Ulang sini kudu digoyangkeun. goyang nya alhamdulillah teh ayeuna geuningan asa kuping ka jeung katinggal ku urang bah geuning tadinya digero ku Kang Dang jeung ku Kang Agus eta aya barudak teh dina teu dicalung tadi kan geuningan Tadi olah teh mau kali SD heula kagitana. sejak dini Tah, gitu. dini tadi Ini tadi teh. Naon deui? Gina Aduh. nopal dewa Dewa tuh. Tapi murah kali SD kan. maksudnya ti alit gitu nya lain dini Gina dari sejak kecil Tadi ngadidik model si Ieu mah dari ieu. kudu diri pake itu ditungtung Urang juga hoream mah kodna oge atuh. sejak api gitu nu saya apa gancang pokoknya Iya, mana tamat naon teh Paling urang mengasuh we ayeuna mah geus karolot kieu. masuk Ngasuh ke penyit. alhamdulillahnya aya ta barudak geuningan aya bibitna Aya. da moal poho jangan Mun kumaha? melak cabe mau jadi bonteng anggar mah jadi bonteng tuh nya jadi abang. cabe Cabe. jadi cabe atuh Acara Bang. itu setting di bumi teh kieu tah. jadi nyata setting di bumi Jadi kaca letot ari ikut bentes. ikut bentesnya Bentes. ay nyarita balelo Eta. Urang mah kada aduh hiburan. handang ya nya urang teh meni alhamdulillahnya teu karaos waktos ayeuna dina dalam rangka naon mapag teh aya Maka 17 Agustus meni ngingetkeun ku baheula kumaha ayeuna Baheula urang mah- bisa kieu baheula mah nyeri naon nya hiburan, gila. nyeri kunaon Nya. Pedih. ku beureum
Iya. Perjuangannya Dibeli ku naon cing, eta teh kemerdekaan teh. dibeli Dibelina kunon Bambu runcing. bambu runcing. Jeung naon deui Kang Gus? Oh. Kuieu. Roti lain roti. Lain ya. Dibelina teh kunaon tah? Bisi nya abis. eta Cing ieu kumaha, Bah? dibelina teh. Urang ku tekadna ieu ieu hayang Indonesia hayang jadi merdeka teh. Melaan mucurkeun getih sorangan. Mucur gede. Jadi kawantun. Kawani. Kawani teh ya. Eta nyawa taruhanana. Nyawa taruhanana. Tak ulah dilalawaran. Alhamdulillah urang teh tos 70 genep tahunnya merdeka teh. Abi mah geus. Alhamdulillah urang anger we Can Pak. keneh. Kang Tah, Agus tah. mudah-mudahan teh ieu kemerdekaan geus 70 genep. Tuh sajarah eta teh Nya, tah. tah. Tapi kanan ka barudak urangnya. Iya. Tah ayeuna atuh mudah-mudahan ieu teh naon si Covid cenah. Oh, kopi mah. Sing Ah, deui. eta mah sering dige arwih mah. Sing geura marulang lantaran urang teh Sing karunya. di ulah daerah teh geuning geus keheuleun, kesel gitu. Lantaran Tapi kieu nya ulah duikeun ka hayo we si Covid teh disalahkeun Tah, wae. terus? Lamun memang eta geus kitu kuduna meureun eta teh peringatan Oh. di SP sadaya urang teh. Elingan teh ka urang. Elingan. Lamun urang teh geus jauh ka mana nya? Tadi tarik meureunan kudu ka dieu. Tah. Ieu teh urang teh kudu inget, Oh. kudu balik deui ka anu gaduh urang. Tah gitu. Ingetan teh anu tadi Dangukeun, jadi tetap Pak Bos, jalan. Tetap kegiatan Ya. sanajan keur nah lamun geus aya kieu urang teh kudu cicing. Iya. Pan teu anger we. Iya. Mun tadi teh mah urang pan kudu emam kudu naon anger kudu beas kudu aya anger teh bisa lamun cicing sanajan pan di tetap jalan, tetap beraktivitas disesuaikan dengan nu tadi teh si prokes teh gitu nya. Untuk bilang we urang teh kudu seueur berdoa we. Ah, Kok kamaci sing sering lain Ya. dipenet kamaci teh. namanya. Eta mah agama aduh paling utama agama Islam. Kan agama teh hiji hiji Agenya. untuk mengatur urang manusia eta teh kan Urang teh agama nanaon teh. ku Allah nya. Kahayang nanaon ge. Ini urang mah kudu sabar we ayeuna mah. Iya. Sabar, Sabar tawakal jeung ikhtiar. Saya cek Allah eureun cek Allah majeng Nah, gitu. mata orang kudu percaya kanu nyiptakeun alam dunia ieu tah. Poe kitu urangna kudu sabar tawakal tapi tetep kudu ikhtiar. Ikhtiar. Kayak aya. Lamun dia mah dina duit gitu. Ya jangan doa mah Ujung-ujungna. turun ti langit duit teh. Udah teh nya. Lamun teu jeung ikhtiar mah. Ya, jadi singkatan tina duit, daek usaha ikhtiar tawakal duit. Malah cenah mah nya bah kalau dina share dina grup-grup cenahnya si Covid ieu nya. Lain kana si Covid yang dina Covid eta teh aya 18 teh nya. Padahal 18 eta teh aya dina rakaat urang salat wajib eta. Oh, aya. Eta dijadikeun obat, eta dijadikeun jalan Nah, urang. ibadahnya jadi tuh gitu kan. Salat nohorna kan eta teh sadayana teh jadi 18. Udah ditinggalkeun ya. Besoknya. Iya. Kitu nya Kang Agus. Yo. Laras, Mual. bah, hayu orang mah orang, ayeuna mah urang ningali barudak we. Iya tuh lah. Bisa barudak teh terus ka mana nya? Iya.